Nyanet kagorengan, ngorekan ka kebul dina kolong lamari mending saablahu. Assalamualaikum besti, kumaha darama. Rariweuhnya isuk-isuk be mana ngurusan pagawean, mana nguruskan unek sakola, nguruskan sorangan da asa ku teu percaya itu ku inung mah. Si Bro Acid geus mangkat sakola, lanjut meberkeun pakean, da tadi keur dikeringkeun ditinggalkeun be ngurusan si Bro Acid heula. Biasana mah lamun nyusuhan kieu sok diudag-udag barina ka tukang sayur. Poe na mah pere heula ka tukang sayurna. Atuh nu kamari aya keneh can kaolahkeun. Ajuna ngolahkeun nu aya bae. Daripada nu aya di imah kapiceun, mending dimanfaatkeun asup kana beuteung. Sakucara rapenya mana lapar deh genek nyanet kagorengan heula ye. Minumna cai teh panas. Adeuh yeuh nikmat deh pokona mah. Lamun nyanet kagorengan kieu lamun teu disangguan asa aya nu tinggalin. Manehna mah situasina buru-buru nu penting mah ganjel be heula supaya beuteung ulah kukurubukan teuing. Beak be geuning ieu 2 ehe lumayan lah. Seubeuh 2 ehe ge. Aslina cai teh na ge panas keneh ngebul. Minumna ge mending peureumbeun tah bari ditiupan. Tapi na nikmat aya sensasi-sensasi kumaha kitu. Lanjut gara-gara balsem ragag ka kolong, ngilikan balsem kalah mangi harta karun. Leuheung mun harta karuna emas mah lah ieu mah kalah ka kebul. Asli ieu mah ka kebul mending saablahu dina kolong lamari. Ai dirojokan teh mending pageuh harenganan jeuleukeun saablahu asli. Nya nama lamun neuk dikodokan kolongna hararese da kolongna sempit. Uyuhan ieu geus bataun-taun ieu lamari. Pantes bae ka kebulna saablahu. Singkat cerita geus kasorena deui. Lanjut seseak imah seperti kos kieu meja unggal poe dorodod ka dieu dorodod ka ditu nyolokan ka kebul. Ngeun aja dicolokan ge tetep bae ka kebul nu bangkeu mangga jedog bae. Rupana mah lamun boga vacuum cleaner mah geunaheun nya tinggal sorodot bisa sedot. Disedot gitu lain sesedot. Ku panas-panasna poe. Padahal mah ieu geus asar tapi masih kene mentere. Jaheueuh ngiceup-ngiceup geus neuk magrib bae ayeuna mah. Manan ge hicing di imah ge susulumputan yang anu tiis. Lain ku teu hayangna kekeuleuyeuran ja eta panasna meuning nyerenteng. Meuning asa mataharina luhurun sirah. Lanjut kana pagawean. Teu karasa seseak oge geus nepikeun ka ujung. Lamlah urang gerah hees dadah bye-bye.